Ulaika kal an'ami balhum adol. Manusia lamun jauh jeung para ulama balhum adol leuwih sasar tibatan binatang. Lamun jauh jeung para alim, mudah-mudahan para ulama sing panjang usul amin. Sing biasa membanggakeun kaula amin. Kurang mendekati sing hamdan ilmu amin ya rabbal. Leuwih bangga. Saur Allah balhum Allah leuwih sasar tibatan binatang. Contoh, lamun dina meja ieu na meja ieu terang tua meong. Meong macan. Lamun dina meja ieu aya daging, udud, duit, beas. Ku meong dicokan naon? Daging. Udud digenyot mah. Beas dipanggul mah. Duit di kantongan mah. Lamun ku gua beak. Beak mah. Ini menunjukkan contoh. Kalau bilang tapi yang biasa mau kesepuhan. Contoh mah cukup hiji. Kos koma jadun. Kok imun pas beneran piye jeung pae muda jeung hoban geus contoh mah hiji. Kos kolot ditanuman ayam jangtungan pare bisa aya hayam. Contoh mah hiji we. Ditemuan dek budak teh. Gol manila diantrep. Gol bebek diantrep. Lain hayam contoh. Itu teh teh nyaho kana kias ieu. Jago ilmu pada teh nyaho kias. Budak teh ditemuan sebenarnya hayam teh ditemuan. Dia acak-acakan. Da hayam mah. Acak umi ketemuan pare bisa aya hayam, ayam bebek jeung soang. Teh teh kias wah. Kan contoh mah kuas sorangan anu sejen kiaskeun ka dieu. Si idem wah urang mah bae ieu. Nek jago kias ka wabi kolot wae. Kiaskeun tuh saudara. Contoh mah cukup hiji. Nggak sih gua untuk stres wajib. Nu sejen, gua udah gitu, sing mikir wah. Kada ieu kira ku hayam, bebek, soang, manila kan barabe mana nang. Masih hiji contoh mah. Kiaskeun we. Pas koma jadun nonton punya jeung panjang anu sareng eta naon itu. Jadun koimun da jeung obat naon sarua. Pedah ku hayam. Bebek diantar, manila diantar. Tak senang cukup kuat, masih mikir gitu.